mulih di mana cik pangmawakeun buku di kantor inuna pangnaharkeun cai heula tah dina kalimat-kalimat dina ungkara-ungkara nu dicontohkeun cik hidup mana nu lentongna nu paling merenah itu kan nya. Nah merenah jeung henteu lentong dumasar konteks kalimatna. Nah dirinya teh mangrupa kalimatanya, nah mangrupa kalimat parentah tapi mangrupa kalimat wawaran. Jadi naon atuh disebut lentong teh heueuh nya eta warna lentong tapi lamun dina basa Indonesia mah disebut nanti intonasi. Mangrupa pola gumulungna ciri-ciri salah suprasegmental atau nepi prosodi gitu tah cek katerangan anu kusum kuring dibaca dina modul pengajaran bahasa Sunda kenging propiayat ya sinarang Pahernawan kenging propiayat sinarang Pahernawan dina raraga PPG nya gitu. Nah seperti tekenan, dangka, rendegan jeung wirahma cenah. Tekanan atau nepi tekenan teh tumerapna kana kecap. Jadi untuk unggal kecap dina kalimah diberi tekenan ilaharna nu diberi tekenan atau nepi aksen teh kecap-kecap nu dipentingkeun gitu. Itu contoh konkretnya tadi contohnya dupi tuang rama aya gitu ya tuhnya. Terus tekenan atau nepi bedas alona sora sok dibarengan jeung dangka atau nepi panjang pondokna sora itu. Terus katut wirahma naik turun sora hiji engang bakal kadenge beda lamun diucapkeun dina dangka anu leuwih panjang batan engang sejena jabati eta dina omongan teh sok kadenge ayana randegan atau nepi jeda atau nepi kesenyapan lamun dina bahasa Indonesia di antara babagian eta omongan. Randegan nu dipake ngamimitian jeung mungkas kalimah nyaeta sendi kepang rangkep nya anu dipake di antara bagian kalimah nyata sendi rangkep anu dipake di antara dua gundukan kecap atau frasa nyata sendi tunggal ada anu dipake di antara engang nyata sendi tambah atau sendi bantun. Kita bakal contoh-contoh nanya gitu. Contoh konkret nanya tekenan minangka bedas alona sora dina omongan bisa digambarkan sapertos kieu gitu nya. Contohna lamun aya kecap haling sia haling itu jadi si kecap teh haling jadi cenderung naik jadi naik itunya naik nah haling ini naik itu atau tapi lamun contoh kalimat nu kaduana cing pangyokotkeun cai cing pangyokotkeun cai ari dangka naon gitu nya ari dangka naon ari dangka teh nyata cara ngadalkeun omongan anu salah sahiji engangna dikedalkeun leuwih panjang gitu. Contohna si kaki ya berenang contohna teu boga atuh ari nu kitu mah boga teu nyaeta teu boga. Nah, eta salah siji contohna nya kecap boga bisa dicirian ku titik dua kawas kieu contohna tah sapertos kieu beureun contohna nya sapertos kieu. Nah terus wirahma minangka naik turunna sora sok digambarkeun ku notasi angka hiji nada handap mun angka 2 nada sedang tapi mun angka 3 biasanya nada luhur gitu atau skala block note musik gitu contohnya seperti kieu lah contohnya tah seperti kieu itu. Nah kieu tah contohnya dua di mana gitulah contohnya seperti kieu itu. Terus binarungna tekenan dangka rendegan jeung wirahma teh ngawangun lentong atau intonasi. Terus ari lentong teh tumarapna dina kalimah ari warna lentong mah tumarapna nerapna dina kalimatnya. Terus eta sababna kalimah sok dibere wangenan runtuyan sora basa nu dipungkas ku rendegan panjang sarta binarung jeung wirahma akhir turun atawa naik gitu. Pola lentong kalimat teh bisa gambarna sapertos kieu kuring rek indit ka Bandung korsi manehna terus gitunya ini. Nah eta contoh lentong gitu tah ieu mah saseureun sabeuneureun we gitu kan nya ieu mah minangkana silih simbeuh ku pangarti gitu kan nya. Ieu disclaimer oge nya ieu materi teh mangrupa materi nu dicanak tina modul ajar pengajaran bahasa Sunda kiasana pangarsa propiayat sinareng Pak Dr. Hernawan gitu. Mudah-mudahan saseureun sabeuneureun ya mangpaatna kawas sadayana nya. Ulah hilap like, comment, sinareng subscribe channel Happy Handy Official. Cag